Jangan sini Dora-Dori dina Capruk channel gitu tanya mohon aya Dora-Dori. Hah? Subscribe pula gitu. Subscribe deh, subscribe. Omah, artis ieu. Dora-Dori anu ngadoengan subscribe subscribe atunya. Mah takdir we ari kuring mah masa. Mun ditakdirkeun ajal binasa kuleun Mas Ronggo nya teu naon. Apanan ari urusan Fatimah teu bisa ditangtukeun ku urang, Mas. Anu jelas kuring masih kene betah kene hirup di pawedangan Mas Ronggo. Persetan kowe Rabi. Aya buktikeun kemampuanmu Rabi. Seru. Harita Ronggo ngabangun pasangan bari merhatikeun kayaan si Rawing anu masih kene tacan ngabangun pasangan. Rabi. Ulah jangan nganggap enteng aku doh. Coba ngaso saya diri kowe Rabi. Aku sing mbakon pasikeun kowe mesti ada binasa di tanganku Rabi. Alah. Aduh, nya apanan ari pasangan kuring mah memang kawas kieu Mas Ronggo. Nya arek miheulan lajang mah. Apanan hasok we geura ngalakukeun tindakan Mas Ronggo lajeng pipilun kana ngabangun pasangan nu sejen atuh. Idinya we cing bener persetan we Rabi. Aku pateni awamu. Iki seranganku. Iya. Apa tak? Wong edan kowe Rabi. Curema cilung. Ronggo Wesi harita miheulaan majuna raja. Sanajan teu ngagunakeun pakarang tapi si Rawing surti kana kayaan anu jadi lawan. Ronggo Wesi mibanda kakuatan ilmu kadugalan anu mata sakujur badana teas teu bisa teu beda ti beusi we. Tapi si Rawing ge memang geus sayaga diri harita ilmu pangenteng badan si Rawing anu geus tepi kana puncakna nyata ilmu pancing bayu parang nyingkahan panrajang lawan. Ngajurelat jirim si Rawing meh teu katuturkeun ku kaseketan panenjo anu jadi lawan. Sabuk hiup jelak plos. Sabuk hiup gila plos. Panarajang Ronggo Wesi anu silih susul harita nyamos teu kena kana sasaran. Ronggo Wesi puguh we jadi panasaran. Harita Ronggo Wesi ngakentak diluncat nyusul tepus ku panarajang susulan. Si Rawing hayang ngacajal kekuatan tenaga lapisan lawan. Harita panarajang susulan Ronggo Wesi dibendung ku sapasang leungeunna si Rawing. Sauhiuk hiukas. Bantrokan sapasang leungeun masing-masing. Anu pada dieusi ku tenaga lapisan dari deug. Jadi deug. Ronggo Wesi kadorong mundur ka tukang. Sarua si Rawing ge harita ngadali deug kadorong mundur ka tukang. Ronggo Wesi karuung kageteun sabab si Rawing anu bendung panarajang manehna harita kayaan sapasang leungeun si Rawing henteu kunaon-naon anu sok padahal mah satiap bantrokan kakuatan jeung manehna bisa dipastikeun bakal potong leungeunna. Ronggo Wesi jadi beuki tambah panasaran sabab si Rawing sapasang leungeunna anu dipake ngabendung panarajang lawan sakuduna mah potong jeung remek sapasang leungeunna si Rawing. Sedangkan si Rawing ge harita bisa ngarasakeun kekuatan sapasang leungeunna Ronggo Wesi anu teuas teu beda ti beusi. Lawan anu keur dising hareupanna jelas teu bisa dianggap enteng sabab boga kekuatan ilmu kadugalan anu ngajadikeun sakujur badana kuat jeung teuas teu beda ti beusi. Ronggo Wesi netepsikeun ka si Rawing baretus carita deui. Ayo maju kowe Rawing. Maju to. Aduh. Rasakeun adiba seranganku. Kowe masih mampu di tanganku Rawing. Wis ora bisa ditawar. Sapa si bakar Rama? Iya. Curema cilung
Ronggo si harita mihelaan di Narajang kanu jadi lawan. Orang kaya si Rawing ge gesurti karena kedatangan Panarajang anu jadi lawan. Sabuk hiup jelera pros, hiup kila pros. Molos di beh henteu kena kana sasaran. Kituna teh lantaran si Rawing ngagunakeun ilmu pancaring bayu, mangrupa puncakna ilmu pangenteng badan. Kacepatan gerak si Rawing henteu bisa dituturkeun ku kacepatan Panarajang anu jadi lawan. Malah dina hiji kasempatan anu hade si Rawing harita bisa ngasupkeun Panarajang balasan kalau jadi lawan. Silih susul dua Panarajang si Rawing harita kena kana sasaran. Leungeun katuhu si Rawing anu ngagunakeun kakuatan ilmu pancaring geni mangrupa Panarajang anu ngandung kakuatan panas disusul ku leungeun kenca si Rawing anu ngagunakeun kakuatan ilmu pancaring banyu mangrupa Panarajang anu ngandung kakuatan tiis. Culerat hiup jebrot das, cebet das. Ronggo singat cari jeg mundur ka tukang. Tapi gancang mancu gentang tunganana bari seuri. Panarajang anu jadi bangun anu henteu karasaeun. Apa tuh? Alah, apa? Serangan apa iku Rawing? Wong edan. Entok. Entok kerasa neon-neon Rawing. Entok. Ngecap Panarajang mana Rawing? Entok kerasa apa-apa kok. Aku ora ngerasa apa-apa. Ayo tak buktikan kekuatan serangan hebatmu Rawing. Masa kekuatan serangan kue kaya gitu Rawing? Alah. Senang aja bejak. Maneke ngamuk silata tinggi toh. Tapi kenapa kaya gini Rawing? Alah. Mun segni ngangkat jama anu senjen mah tang tu bakal bedah amarahna ningali sikep jeung ngadenge caritaan Ronggo Wesi anu bangun nganggap enteng kanu jadi lawan. Tapi si Rawing mah tetap tenang kalahkah nyerenge seuri. Puguh geus asa ku pangalaman dina nying hareupan rupa-rupa lawan. Kapanan ari Panarajang kuring teu karasa mah nya teu naon atuh Mas Ronggo ah. Masing-masing keun bae syukur we teu karasa naon mah. Ya ada Panarajang Mas Ronggo ge sarua can aya nu kena sasaran Mas. Alah apana namun hebat. Panarajang kuring taya paluh naon-naon mah Mas Ronggo. Urang kreueuh dewe ieu jeung jajaten teh. Sangkan karasa ureunan ah. Baik tenggelan di dinya karasa ku kuring, atuh tenggelan kuring karasa ku dinya. Wong edan kowe Rawing. Kowe ojo ngecek aku Rawing. Senajan Panarajang can aya anu kena. Tapi tarung durung rampung Rawing. Kowe masih ngerti toh? Badanku sekuat besi. Jadi ora ana sing kekuatan bisa robohkeun aku. Pokoknya kowe mesti siap Rawing. Siap mati toh. Sekali tak kena seranganku, mampus kowe Rawing. Tong nak sukti Mas ah. Kamu lemut Mas bukan darah tinggi mah bisa ngerapok. Ya mampus teh mun Panarajang Mas Ronggo kena sasaran Mas. Pas udah leutik kuari Mas. Mun teu kena kana sasaran mah Mas Ronggo anu bakal capek. Apanan bakal kitu kajadian teh Mas Ronggo. Anu mata kudu aya anu beunang kana sasaran. Panarajang Mas Ronggo teh. Sok buktikan lah, buktikan Mas, buktikan. Kurang ajar kowe Rawing. Ngaya terus-terusan setan. Untuk bisa diberi ngabun balik. Aku sih bakal buktikan kemampuanku Rawing. Mampus kowe Rawing. Wong gedeng Rawing. Belakuk rasakeun Rawing. Iya. Culewa culung. Ronggo Wesi harita mihilaan di Majuna Raja. Gerak Panarajangna nyata lebih hebat tibatan tadi. Lain baik kecepatan gerakna tapi angin samberan Panarajangna oge jadi lebih kuat nebak kana badan lawan. Si Rawing bisa ngarti kana kekuatan anu jadi lawan.
geus diuji panarajang anu ngagunakeun ilmu pancaring geni jeung pancaring banyu tetela kaya pangaruh naon-naon teu karasaeun ku anu jadi lawan. Harita Sirawi ngarobah cara tarungna manehna leuwih ngagunakeun kacepatan gerak ngagunakeun ilmu pancaring banyu mangrupa puncakna ilmu pangenteng badan ngajorelatna Jirim Sirawi meh teu bisa katuturkeun ku kaseketan panenjo anu jadi lawan. Sauk hiu gerak plos Sirawi nyaho-nyaho geus pindah ka tempat anu kirong waheta teu nyahoeun. Ronggo Wesi ngagentak luncak maju nyusul ka pusku panarajang susulan. Sauk hiu gerak plos, hiu gerak plos. Ronggo Wesi terus-terusan ngarangsa ku panarajang anu silih susul. Tapi kacepatan gerak Sirawi tetap teu bisa diberi ku kacepatan panarajangna Ronggo Wesi. Sanggeusna sababaraha curus terus-terusan narajang, tapi masih acan aya nu bisa kena kana sasaran. Harita Ronggo Wesi ngeureunkeun panarajangna mancuh nangtung bari ngahegat ngatur napasna di barung jeung kesel. Gemes jeung amek sabab panarajangna kacan aya anu kena kana sasaran. Ronggo Wesi merhatikeun Sirawi anu harita nyarenges seuri bari nyarita ka Ronggo Wesi. Kumaha ieu teh Mas Ronggo? Awa tos Mas Ronggo jeung ngahegat kitu aduh. Da nu matak tong nafsu teh Mas ah. Slow Mas. Apanan darajang terus-terusan tapi masih kene tacan anu bisa kena kana sasaran geuningan Mas. Ulah bisa kieu Mas Ronggo. Aduh ampun si Mas panol bolotot aduh. Padahal apanan kuring hayang we atuh karasaan kumaha kekuatan panarajang anu jadi lawan mun kena kana anggota badan kuring gitu Mas. Maneh leceh rawi leceh enggak bisa gitu taruna rawi kowe terus-terusan ngehindar dari seranganku toh. Apa tarung kaya apa gitu sampean ha? Seumpamane gue bener jago, ayo bertarung sih bener rawi. Apa toh? Ojo terus-terusan ngindari seranganku toh. Wow, wong edan. Aku jadi ngos-ngosan kaya gini rawi. Mangkane gelutna nu leres ah. Entong sambil pelicak-pelicak. Apa toh? Oh, si Mas pelicak-pelicak, duh ampun. Apanya ari taruh di jajaten mah bebas atuh Mas Ronggo ah. Kuring rek terus-terusan nyingkahan panarajang lawan eta mah urusan kuring, ari Mas. Jadi sakunaha Mas Ronggo bisa ngagunakeun jurus anu leuwih hebat supaya panarajang teh bisa kena kana sasaran Mas. Apa dan lain terus ngatur anu jadi lawan Mas Ronggo. Aduh ampun. Atur mata jurus didinya kumacarana sakan kena ka kuring Mas. Ulang ajar dasar wong edan rawi. Ojo ngayaku. Entuk kudu ngomong kawas gitu rawi. Entang. Aku masih mampu lanjutkan pertarungan rawi. Aku ora iso kalah rawi. Mengko aku sing bakal buktikan rawi. Tak pateni kowe. Kok wong edan. Kau nafsu teh Mas ah. Baura Mas lagi sekolot. Ini apa dan memang perlu dibuktikan Mas Ronggo. Ari ngeunaan kuring nyingkahan terus panarajang lawan mah teu kudu dipikirkeun. Eta mah urusan kuring, entong Mas anu mikiran kuring. Nu kudu dipikirkeun mah kumaha carana supaya panarajang aya anu bisa kena kana anggota badan kuring Mas. Ojo banyak ngomong kowe rawe. Kurang ajar. Bagus kowe. Heya! Jorela cilung. Ronggo Wesi harita menghilaan maju di daraja. Rasa kepanasaran Ronggo Wesi jadi nambahan. Cek pikirna bet asa aku untuk bisa
sakali-kali acan ngasupkeun panarajang kana anggota badan anu jadi lawan. Sedengkeun si Rawing memang aja henteu malas narajang sabab si Rawing geus boga ijiran puguh tadi geus dibuktikeun panarajangna anu ngagunakeun ilmu pancaring geni jeung pancaring banyu tetela. Teu karasaeun naon-naon ku anu jadi lawan. Lantaran sakujur badan Rongga Wesi dilapis ku kakuatan ilmu kadugala. Ngajadikeun sakujur badanna terus lir upama besi. Si Rawing geus boga ijiran kangaranan anu jadi lawan terus-terusan ngarangsak ku panarajangna bari taya anu keuna kana sasaran mangka lila-lila mah geus pasti Rongga Wesi bakal leuseuh biar tenagana. Rongga Wesi anu masih penasaran masih terus ngarangsak ku panarajangna. Sauk hiup teu apros. Si Rawing jerimna pindah tempat. Kacepatan gerak kanana henteu bisa diimbangan ku kacepatan gerak panarajangna Rongga Wesi. Ijiran si Rawing tetelah teu nyalahan. Sabab bisa katinggal ku si Rawing panarajang anu jadi lawan geus mimiti ngurangan kacepatanana. Rongga Wesi geus mimiti leuseuh tanagana. Rek henteu leuseuh kumaha puguh geus meh sakabeh curus-curusna digunakeun dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan. Tapi kaya panarajang anu keuna kana sasaran teu matak aneh mun pangaruhna jadi terus leuseuh tanagana. Rongga Wesi ngarahuh dina jero hatena sabab baena geus nguras kamampuan dirina tapi henteu mampu ngasupkeun panarajangna kana anggota badan lawan. Ningali kayaan Rongga Wesi geus ngurangan kakuatan panarajangna jeung kacepatan gerakanana. Harita si Rawing di tempat anu kosong mangcuh dina tangtunganana saged diri pikeun ngagunakeun ilmu pancaring bumi. Sapasang sukuna lin upama anu masuk kana lemah rapat pageuh. Si Rawing saged diri pikeun ngapendung datangna panarajang lawan. Sedengkeun Rongga Wesi bari ngahegat ngatur napasna ngawangun di pasanganana bari merhatikeun kalebah si Rawing terus ngagerendeng ngomong sorangan. Wah, wong edan. Wong edan. Seranganku ono mampu kena sasaran. Aduh, capek gue. Untuk diduga kemampuan ilmu silat si Rawing memang hebat toh. Tenagaku jadi kok kuras. Aku jadi bingung ngadepi lawan kok si Rawing. Oh, aku bakal kalah. Hah? Apa si Rawing yang kalah? Wah, ora iso. Aku tetap mesti menang aku. So aku bisa kalah loh. Ora. Ningali Rongga Wesi keur ngahegat ngatur napasna, si Rawing harita terus nyarita deui. Nya cek kuring ge tong nafsu teuing Mas. Eta napas seni ngos-ngosan gitu. Aduh, ampun. Apalagi masih kena acara lekasan ya ijen jajaten teh Mas Ronggo. Kumaha masih kena rek diteruskeun ieu ijen jajaten teh. Ai kuring mah buat Mas we. Apana ari kuring mah kumaha didinya gitu. Rek eureun teu neon-neon. Anu penting mah apanan Nyi Omi we kudu dibebaskeun Mas Ronggo. Entok kudu ngomong baik maneh Rawing. Tarung durung rampung toh. Aku mesti menang. Kowe masih mampus Rawing. Kowe wong edan kok. Kasar aku. Aku ora iso kalah. Ora. Nya sok alah. Sok atuh maju dina rajang Mas Ronggo tong bajeng daun teh popolotot gitu keur bagus polotot teh panon teh geus ngegejlok kudu dibuktikeun kacaritaan teh Mas. Mun bener moal bisa eleh jajaten mah kukuring sok buktikeun. Apa yang ngomong teh kudu jeung buktina Mas. Wong edan. Tak terima serangan ku Rawing. Mampus gue. Iya. Keculung harita Ronggo maju dina rajang. Geus bisa katinggali ku si Rawing oge panarajang anu jadi lawan teh mangrupa panarajang Tanaga Sesa.
kitu nate sabab Ronggo Wesi geus bener-bener reuseuh beakeun tanaga. Si Rawing anu masuh dina tangtunganana ngagunakeun ilmu pancaring bumi harita henteu nyingkahan panarajang lawan. Datangna panarajang lawan harita dipendung ku sapasang leungeunna. Bantrokan sapasang leungeun pada dieusi ku kakuatan tanaga lapisan harita nimbulkeun sora anu ting gereduh matak linu kadengena. Sauk hiuk geduk das hiuk geduk das Ronggo Wesi harita ngadang ka tukang dina kayaan saperti kitu harita si Rawing ngarogok genggerong lawan kuramu leungeun katuhuna. Geus kitu sapasang leungeun si Rawing pilihkeun ti siri susul ngakempur dana lawan ku panarajang susulan. Panarajang geus bisa disingkahan jeung dibendung ku Ronggo Wesi sabab geus leuleus beakeun tanaga. Sak rok hiup jumlah desu dongan kalau apa iki apa iki Rawing wah edan aku tak rela Ronggo Wesi ngageronahan ka nyeri dirogok genggerong mah tetep karasa nyeri sedangkan gempuran panarajang si Rawing anu ngahantem kana dadana harita ngajadikeun Ronggo Wesi ngabangkieun mundur ka tukang meh-mehan rubuh ngababengkak. Kaya Ronggo Wesi geus teu mampu narajang deui kanu jadi lawan sabab geus beakeun tanagana. Si Rawing terus kasurela puncak nyapu suku anu jadi lawan satyuk Ronggo Wesi harita rubuh nang karak bengkang geus teu bisa ngajaga kasaimbangan badanna. Ronggo Wesi dina kaayaan ngabebengkang maring lemah harita ngahulang bangun anu kaget jeung bingung. Manehna henteu nyangka bakal dirubuhkeun ku anu jadi lawan. Bahyon anu ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian harita merhatikeun kelebah si Rawing bari ngakeun ngomong sorangan. Waduh, bener-bener hebat ilmu silat si Rawing. Si Ronggo Wesi anu boga kekuatan ilmu kadugalan teh bisa diungkulan ku manehna. Ningali kayaan seperti kieu mah incu aing bisa dibawa balik ieu. Ari sugan teh si Rawing anu bakal eleh jajat teh. Tapi teh lama anu unggul geuningan. Aduh, jadi ngemplong kana hatena oge. Si Rawing harita muru nyampeurkeun ngadeukeutan kelebah Ronggo Wesi anu masih keneh ngabebengkang luhur lemah. Sanisa deukeut harita si Rawing terus nyarita. Alah, kumaha mun geus kayan kieu Mas Ronggo? Aduh, kepiye apa karasane? Aduh, ampun. Apa didinya ayeuna geus rubuh. Geus jadi geus dihapu ku kuring. Jadi mun kitu mah Nyai Omi teh bisa dibawa balik ku kuringnya. Apana Nyai Omi teh bakal dibebaskeun mau jadi dikawin ku didinya Mas Ronggo. Mas. Ojo pelotot-pelotot Mas. Ronggo Wesi ngoneal hudang terus diuk ngajemprak paring ngahegak ngatu napasna. Entah disangka aku bakal roboh. Kowe Rawing ternyata memang hebat Rawing. Aduh aku wis ngabis tenaga. Ora iso lanjutkeun pertarungan Rawing. Aduh ya aduh Nyai Misol iki aduh kejejet tadi ku didinya Rawing. Naon Nyai Misol teh Mas? Aduh entang dibeja-beja. Kang dibeja-bejakan cekuring Nyai Misol. Aduh. Duh kamu namanya Mas. Itu teh. Bisa kedengan ku budak. Waduh. Rawing. Ora iso lanjutkan pertarungan iki Rawing. Cepatkan gerakanmu. Ora iso aku imbangi Rawing. Aku terima kalah. Rawing. Aduh dadaku sesak. Tanganku habis. Tenagaku habis Rawing. Tanganku juga leles. Aduh lulus beneran. Ya, aduh. Apa iki?
Aduh, udah kerasan ya Gus Mas. Ronggo Besi akhirnya mah kudu ngaku karena keunggulan anu jadi lawan. Sabab mayahna geus moal bisa maksakeun deui diri pikeun neruskeun tarung. Kitu teh lantaran memang geus beakeun tanaga. Mayahna geus kapancing ku cartaruna Sirawing anu geus nguras tanagana. Ya, apana ari geus ieu mah kuring jeung Mbah Nyon. Ayeuna rek terus ngajakan Omi we pikeun balik. Jada cek Mas Ronggo oge apan kitu mun kuring aya di pihak anu unggul, mangka Nyai Omi bakal bisa diwabalik. Bener enggak Mas Ronggo? Wis sekarang bola. Aduh aku lagi ngerasa lagi kancut. Aduh apa? Itu kemana nih? Punya kanut jadinya teh. Kantung semana gitu. Aduh soal kececek didinya mah tuh delaka. Ayo si bungsu nu merongkot dicecek. Tadi soal kerasane aduh. Lah, ya wis sekarang burawing aku ora iso ngalangi kowe karo Bangeon. Ayo gawa iku si Nyai Omi. Rawing, gawa. Aduh, sesek dadaku. Sesek. Alah napasku koyo yang apa iki? Yang habis Rawing. Aduh, enggak kudu ngomong baik Rawing. Aku iki napasku sesek. Wis gawa iku si Nyai Omi, gawa. Ojo ngomong baik. Gawa. Arep basa si Nyai Omi Rawing. Sesek. Dadaku sesek. Geus jelas kitu mah sikap jeung caritana Ronggo Besi harita Sirawing terus ngageruan Mbah Eon sina ngajakan balik Nyai Omi nu aya di jero imah. Da puguh ti mimiti lumangsungna kajadian Sirawing patelak jeung Ronggo Besi ge, Nyai Omi ningalikeun di lebah tepas imah. Waktu ningali aya Mbah Eon anu jadi akina datang, harita langsung Nyai Omi kaluar nyampeurkeun. Sedangkan Ronggo Besi barang merhatikeun ka sabudeureun patempatan, manehna jadi kaget jeung ngarasa era anu lain dikieuna. Sabab lumangsungna tarung ijen jajaten jeung Sirawing teh tetela loba warga Pangeusi Lembur anu ngabandungan kana eta kajadian. Pikeun Ronggo Besi mah hukum we jadi wiwirang anu lain dikieuna. Anu saila ieu maehna dipikasieun ku sakabeh warga Pangeusi Lembur kaasup kiwarasa pupuh eta lembur. Sanesna Nyai Omi kaluar ti jero imahna, Ronggo Besi harita ku Mbah Eon terus diajakan balik. Sedengkeun Sirawing harita ngadegeutan deui ka Ronggo Besi bari terus carita. Papanan ayeuna mah Nyai Omi geus dibebaskeun. Geus kaluar ti jero imah ieu Mas Ronggo. Jadi rek langsung dibawa balik. Atuh kuring salaku dulu Mbah Eon bakal terus sumatep di lembur. Apaan dirinya ge geus moal rek ganggu di Nyai Omi pasina oge nya. Bener teu? Mengganggu deui. Damun sampean Mas Ronggo ngaganggu deui mah ya kuring ge pasti bakal ngabela atuh Mas. Wis aja banyak ngomong Rawing. Aku weruh hendak ngarek ganggu ke si Nyai Omi. Aduh. Nama aku sesek. Kowe bakal jadi warga tinggi lemburnya Rawing. Ya wis ora apa-apa Rawing. Sekarang bae. Aduh soal ya aduh. Ceng soal ditinggal di burung burai kejejak budinya Rawing. Wah, mau gendeng. Nyampura we Mas, nyampura. Udah kan gitu mah teu sadar tuh Mas. Manya ieu kudu dipilihan Mas. Kajajak cetik mah wajar we tuh Mas. Yang sok kene sok itu kan urang batal. Dang. Udah karunya. Sebelum ke dibatek mamronan aduh. Oh bagi nyoreon. Ya, benar geus ieu mah. Jadi tenang kapikeun oge Mas. Jeung kula warga Mbah Eon oge sarua pada tenang. Ya ayeuna mah rek terus pamitan we Mas Rek balik jeung Mbah Eon ka Nyai Omi.
geus kitu mah si Rawing terus nyamperkeun ka Bah Eon jeung Nyai Omi anu nungguan di tempat anu rada anggar. Si Rawing memang kudu ngareka carita ki Ronggo Besi atau ka Ronggo Besi ngakukeun duluna Bah Eon sarta terus bakal tumetep jadi warga di eta lembur. Kitu nate supaya Ronggo Besi moal wanian deui ganggu ka Nyai Omi minangka kulawargana Bah Eon. Caritaan si Rawing memang aya pangaruhna pikeun Ronggo Besi. Manehna ge terus boga pamikiran geus teu boga diharga diri mun tetep cicing di eta lembur. Sabab mesa kabeh warga pangeus eta lembur ningali kana lumangsungna kajadian. Anu dina pungkasana tarung manehna anu rubuh eleh jajaten ku si Rawing. Harita Ronggo Besi jadi boga pamikiran rek indit ka Banjarwulung. Kitu nate sabab Ronggo Besi kaasup jago pakalukan Kibut Ireng anu geus nganyatakeun diri pikeun biluk ngagabungkeun diri ka pihakna Ki Buyut Ireng. Mending kene terus tumetep di Banjarwulung we sakalian. Kitu jalan pikiranna Ronggo Besi dina waktu harita. Sedengkeun si Rawing jeung Bah Eon katut Nyai Omi harita geus tarpi ka imah. Ningali anu jadi incu geus aya balik deui dina kayaan salamet. Abu Aih puguh we bunga suka jeung bagja. Harita di jero imah terus ngariung opatan. Bah Eon anu harita keur cumarita ditujukeun ka Abu Aih anu jadi pamajikanana. Aduh, urang bener-bener muji syukur kanu agung ya mah Abu. Alhamdulillah ya si Nyai bisa dibebaskan. Saterusna dibawa balik ka dieu. Kumaha ambu hayang nyaho? Hayang nyaho kumaha kajadian anu mangsung tadi. Waktu Jang Rawing tepung tarung jeung Ronggo Besi. Atuh nyapuguh we kami hayang nyaho atuh batalah ka nanyakeun deui. Hasok cika sok caritakeun kumaha kajadian tadi waktu si Sujal panggih jeung si Ronggo Besi teh. Ya tenang heula atuh Abu. Nya sewe nya da geus jelas nama si Nyai teh geus kumpul di jeung urang. Jadi kieu kajadian anu tadi lumangsung teh Abu. Harita ku Bah Eon terus dicaritakeun ngeunaan anu lumangsung waktu si Rawing jeung Ronggo Besi teh. Abu Aih ngabadungan kalawan Dahlia karena guaran Bah Eon. Sanggeus ngarasa mere kateranganana, harita Bah Eon terus mungkas guaranana. Tah kitu kajadianna teh Abu. Satadina mah Abah teh geus kaketegahan hate teh. Oh, inggis Jang Rawing eleh jajaten ku si Ronggo Besi. Da kabeunangan ku panarajang lawan teh teu karasa naon-naon tah ku si Ronggo Besi teh Abu. Tapi akhirna mah Jang Rawing anu unggul atuh si Nyai ge bisa dibawa balik di ka dieu. Lain ngahulang wae atuh Nyai nganuhunkeun ya kalau geus nulungan ka Nyai. Nyai ge ulang-ulang wae. Nyai Omi netep ka si Rawing terus nyarita. Abi urang-urang teh saesna naon atuh Abah? Geus naon atuh sok nganuhunkeun kalau kaulang-ulang. Ulang-ulang tidak kumaha tidak waktosna seet. Hanya kapisan waktosna seet. Cageul atunya pidangan dongeng Sunda Dora-dori kanggo dinten ieu urang cekapkeun heula mung dugi ka dieu. Hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Nada siapunten anu kasuhun tina katirangan sareng patanana. Kitu nya. Oke, insyaallah dina dinten enjing simkuring sejak depangan di baraya generaskeun acara.